Halo, selamat siang warga Pakadus. Nah, dinten ayeuna Pakadus nuju ngontrol pemasangan KWH ataupun kilometer yang diinisiasi program Jabar Caang. Di PT naon anu nuju masang? Kang. PT Yasa. PT Yasa teh di mana? Banjar. Tah, alhamdulillah nuju dipasangkeun. Anu dicobian dicaangkeun. Acang. Nah, inilah rumah penerima manfaat program Jabar Caang. Mana ya nu gaduhna? Ya emak nu bareng patut. Tah, emak. Tah, Kang Dedi, emak ya nu kengingna teh. Ayeuna mah alhamdulillah Caang. Biasana sok nyantel. Nyantel di mana, Mak? Nyantel di masjid. Di masjid. Heeh, di mayar. Ayeuna mah kudu mayar sorangan. Maya di jenting atuh. Genting. Boga jang mayarna. Teu minta ka parura. Aduh, Kang Dedi kumaha atuh ieu cenah. Aja Caang we jang mayar cenah. Aya dibere sangku pamarentah teh nya. Ya, ayeuna mah pemakaianna sina irit bae, nya sina irit tah anu perlu hungkul. Ayo Pak. Gitu, nya. Teu boga radio, teu boga TV, teu boga naon-naon iwati ilu caang sisir payah. Yang penting mah ayeuna kilometer nu sorangan nya tah ngagembrang Caang nya. Jadi engke meureuna nu ngapel teh katingali nya beuki betaheun. Gandeng. Tah ieu Rangda Kang Dedi ieu sok kapal dieu lah. Pagub ieu Rangda tah mangga. Pilih bade. Baju malu tak itu kan atuh Pak lah.